Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kulete resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas Sumarno sampai hebat ya menggonon ya lah iyalah nah iya lalu orang jadi tanya ditaken wari gagah Habib Bahar mendem Habib Rizik tuh tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana kukula dicaritakeun kunaon ya seperti iyalah negara urang kos kieu negara urang ulah ngomong-ngomong Quran sih ya ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadekna sia sing jebeg sia tapi sia ngomong-ngomong ndek nerap-nerapkeun di negara awas ya digantung sia ku aing nah kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu kajeun kena wanian sacablakna sugut sia presiden menteri gubernur bupati RAP atuh kajeun masalah jasa masalah sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu sek tapi engke sakedeung deui di jero kuburan mulai kapanggih nyana nanya ka malaikat ieu na bodem jangan bodem saha siapa lagi pala lu sakedeung deui kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara Habib Bahar can aya nongol Habib Rizik can bisa balik tuh masalah ieu keur dongeng doang aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik ulah dikarunyaan Habib Rizik pakarunyaan ya sia kageteun nya aya nu ngomong ka kula ieu cenah Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan sia nu kudu dikarunyaan emang nya nama pugu perjuangan jelas berjuang adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun deh sia nya jelas sanajan maot ge di penjara sorga Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga ai sia kamari ayo berjuang naon deh milih ge koeng nyahoan deh men kulumbai edan meureun maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun disidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot cenah di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rabb abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusanna saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak sia Pendi maju naon nu kusia diperjuangkeun kamari bangsa neraka ji urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah mun disidang nya mah tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat ayo cek malaikat Ridwan ini adalah kekasihku langsung surga sia eta aduh tuh kan secara kasat mata hina tapi di mata Allah Masya Allah bari makan aya relawan Jokowi relawan Prabowo masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara ieu mah tapi relawan perang negara Masya Allah paharam
Tentara mah jelas aya gaji, polisi jelas aya gaji. Ieu mah tentara lain, polisi lain, tapi milu perang jihad fisabilillah. Cara FPI. FPI teh sabilillah. Maksudna naon? Maksudna gerakanana. Aya nu mayar teh aya. Aya nu tadi nagara teu malah rek dibubarkeun. HTI dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab celah HTI kan menyalahi masa nek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh, terus lamun teu heueuh nek nyeun khalifah we kara FPI naon kesalahan make jeung dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanna? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mantap kula mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas perjuangan anak diluluskan, nu jelas perjuangan anak henteu. Berarti kan kuari Islam teh terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kulamangan sakadar mengamati doang jaga dituntun naon teu. Ngan mengamati doang jaheu eta FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kamari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Ini kubahas ieu lalakuan. Gitulah. Hajuk kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z jadi O. Kitu mah teh lagi aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kos kitu. Henteu pugu ranah politik mah tuh. Nah, seperti kuari sabaraha nu mendem. Naon kesalahanana? Ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh kos kitu bae. Lamun geus asup ka ranah politik mau tidak mau cemohoan bakal aya, tindakan selanjutnya bakal aya, kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal kita asup karena politik seperti eta. Wali kiai asup karena politik moal jauh teh eta diomongkeun disanjung ngagejebur sorangan politik garana ge. Tah ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna. Urang baekeun le jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi. Menta doana deui jeung menta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara. Terus di Mekah ge rajin, balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid. Teh nyahoeun mundur kan berarti tuh. Beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah. Jauh. Kamari ieu mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti
atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bau taneuh itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh itu macam variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas gitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah geus sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina harti ibadah batin teh ya nyana mah boroker salat di luar salat ge salat maknana kadeleuna hees padahal mah salat dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat dakang ka dadas tarang eleh PKS mah bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran kene nu kerek tegardian kan ku jelema nyasi nu salat di masjid ujung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teh nyaeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees aja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan ingetna ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor ingat ke jabatan, ingat ke sawah, ingat ke macem-macem. Eta deres tak ingat ke nukus gitu, ingat ke itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Gusti pang blon-blon. Blonnya teh tamangis. Blon tamangis. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ikir ke Allah ima inget kadinya aduh Masya Allah nah al-maqubatum an maratibir rijal anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu beda jeung turun biasa trek eta mah wajar ieu mah nyorosot ngagesleu bruk eta aya 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu jelema jago ilmu pikihna rijal pikih jelema jago politikna rijal politik jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3 nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfiku sebab pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah rijal makan fokus urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa sebab iman teh lain disungut tapi karasa urang malamun ditanya saha pangeran Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang anu ngarizkian urang saha Allah bisaan naon ayatna tuh loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah pokona
pokoknya mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Guys, ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Itu mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga kayakinan. Ya, eta mah jelema handapna ge handapna deui. Jadi belah ditueun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tah mah. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh manu kos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna mah begitu dagang rugi, alhamdulillahirabbil alamin. Beres. Iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum iyazan. Untung rugi akur beurang penting akur gering jeung sehat akur bae, panas jeung tiris akur bae. La khaufun alaihim walahum. Sebabnya anak kerja Allah. Nah, nu tadina bertoriko, nu mantak si salah bertoriko. Ngasupkeun torekat, nah kieu ngomongna sia, geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat, engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki, nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantak loba nu nyalakeun kita seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat. Tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy, urang dagang lamun geus norekat sok maju karena dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Eueuh hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia eueuh. Justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sialamun deuk norekat geus kuat ancan. Ji atuh insyaallah lain kuat tanaga. Ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah. Aya dina syariat mah ilmu politik, ilmu perdagangan, perekonomian dan lain sebagainya silakan, tapi ketika urang norekat teu meunang, lepas tina urusan kaduniaan. Hiji Allah. Talam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu. Ieu mah guru torekat tadi boloon jasa. Ngasupkeun torekat atuh ya sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sabaragus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah kuat teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah. Kuari geus bisa. Mantep jasa. Kan lamun fokus mah mantep naon. Mantep cara kareta mah terus bae. Anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana. Eta ngaranna norekat. Ari mah ieu lain, norekat teh mampir heula di warung pojok. Ngopi di warung pojok. Mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna. Jadi teu fokus. Takos kitu. Jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia. Tanaga mah tuh zikir sapeuting, 2 peuting, 3 peuting atuh nu sehat mah kuat jasa. Sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia. Ieu teh dek ditinggalkeun dunia urangna di dunia keneh kan lazim bahwa orang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia. Wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia. Ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya ge bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya
Paja cenah temen rekat boga Innova. Oh ti ditunan rekat boga Innova. Sia mah emang hasud, dengki sia mah. Udang-udang doang gede. Lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh hambalayah loba nu kumaha. Sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae. Jebleh. Nu hese ge ieu hate ulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus. Dunia geus atur geus anggeus diatur ku Allah. Urang ulah milu-milu. Geus eta mah kumaha Allah, poe dibere naon, poe isuk dibere naon, poe dan salajat dibere naon. Atuh teh mah kumaha Allah. Geus eta mah urusan Allah. Ye, bener oge nya. Tuh keur ngaji tutung kulang bener. Datang bae ka imah dagang karung rugi carik. Iya. Tuh kan geus rekat bah. Urusan dia mah teh sabodo. Moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal. 1000% moal. Ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan. Adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atuh pamera Allah. Jajana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati. Eta cenah segala kendaraan bagus, imah bagus, segala pake bagus. Atuh sih mah hasud sih. Atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge. Enggeus mendingan dibeulem hasud mah. Tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae. Hese. Ai encan anclub mah hese bae. Ujung-ujungna suuzon bae. Ujung-ujungna hasud bae. Lain panasaran kok Kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah. Ye, ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna. Nu hasud teh can nyaho jalan. Moal aya wali jeung wali hasud moal aya. Moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh. Janya nama geus urusan jeung dunia mah. Nya nama apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah, kumaha carana ningkatkeun ibadah, kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia. Tawa sapira dunia atuh. Dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang. Nu bako mah hanya Allah. Urang kuari mah nu fana menempuh nu bako. Nu fana menempuh nu fana mah teh wajar. Kula jenengan alhamdulillah Kiai gua barang ngadengekeun surahan Kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia. Oh bagus ya. Ajo kuari kumaha? Meuli deui kula warung anyar. Siapa tolol. Jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta mangarana. Ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang. Jadi itu mah kurang laku, nah nganu laku atuh leuwih jero tah mah. Oh, adanya surahan Kiai kula ngeunaheun jasa. Ayo mobil jual lah ku kula. Ayo kuari kumaha tuh? Meuli deui. Teu mah pindah ti dunia ka dunia. Neangan nu leuwih ngeunah, beuki parah tah mah basi. Na ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean. Kumaha emang? Wa huwa mayyabudullah ala harfin. Jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia. Boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin. Au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat. Sarwa wa huwa al-abdusu. Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae kuari mana naon ge. Ai dagang-dagang mah masih geus kumaha Allah bae. Sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai. Hayang naon maksudna? Cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju. Jadi dunia engkena loba sorangan. Eta maca sholawatna jahanam. Maca sholawat teh cek ahli thariqah mah jahanam. Urang lamun dina syariat mah masalah. Urang di makom syariat baca Quran, maca ayat kursi, maca sholawat. Maksudnya yang dunia emang makomna di dinya. Sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge. Diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia. Tah, ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah,
kuari maca sholawatna hayang maju usaha, kuari maca Qur'ana hayang maju usaha, malah menta wiridan ka kiai pang ijazahkeun waqiah caknya. Surat waqiah coba kiai cenah golena ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia ye caknya na. Tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah, surat tanah sertifikat. Langsung sugih apa. Nah ieu baku sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus. Aya harapan-harapan tentang dunia, aya harapan tentang akhirat. Alabdusu. Ieu mah geus henteu. Sia zikir bae mah hayang naon? Teu hayang naon nya. Sugan hayang maju warung henteu, sugan usaha henteu. Sugan sia urusan-urusan deui dunia mah hina kamogos kitu. Di hati aing cuil urusan dunia. Maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorgaan. Can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah. Nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang. Salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede. Urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah. Kuduna di makomna makom toriko supi. Jadi orang lamun pengajian ya, urangna ngajina sepinah. Jeung masyarakat biasa kene dulur, ari hayang ka sorga masing daek ibadah. Geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga, masalah. Masalah ngajina ge sepinah, bag-bagana ge lah sapira wudu, salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajangji Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat mah kos kitu tah. Lamun cek urang kieu, dolor, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji bae Allah. Cek masyarakat, urang eureum yu ngajina yu. Asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen tita ka sorga, tita dipenta. Pancen ulah hayang-hayang acan, atuh siana nyampekeun salah. Ai kiai syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyarek katakeun torekat, asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah. Waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena. Nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah gajen kumaha ge. 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia. Buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah, ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Kitu pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi mal bisa. Kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan itu rekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere. Pamere teh sa? Loba omong. Si Akbar Tanjung. Duh, jadi kiai eta mah kadijana. Atuh lain. Teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Bodoh. Ki Pudoli aya ceramah pohara jasa. Giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres. Haji Pendi ge ka pendopongan sakali. Salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Terus enggal ka ditu deui ngamuknya na. Teu ka ditu deui datang ka kuari. Kunaon emang atuh teu diondang ongko. Aduh ya Allah. Jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia hina. Ulah hayang harapan akhirat. Kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di ka nerakakeun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana. Urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae. Ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya. Ih ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae.
nu bener sia kan nurut abad atuh naraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka naraka atuh mangga bae di ka narakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa iya naon teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih haji pengen digeus leteng jadi iya gede dia oh emang kunaon untuk kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jagena ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan bae tulungan lain heula kunaon ieu kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naona teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga wari dunia geus eueun nu aya sorga ye sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun ku ari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab balikan deh orang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali ini assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ya abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong ilu aduh siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu tiba urang lamun jarah ka caringin si Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus kitu na bae lamun urang sejarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang ti dituna kos ge lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah gadutuna tuh jadi tafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin dan Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah teu can nyambung teu bebas bae seuh masalah tuh masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam dirinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu tuh entak ente lamun datang ka dinya ka Cikande assalamualaikum cak tukang ojek teh budak edan beureun ya salam ka aing ya Allah aju mah ka micen rokok pan urang dinya bleng kunaon eta rokok dipicen aya nu ngageugeuh di dieu waduh jurig cuma lain kawali ka jurig nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mentak sing ade mentak Haji Pendi mau ka pasar Rau kabungbulengan
mulai samping terus bae kunya wow dibeli dibayar henteu pintu hek awal tak urang Banten eta salam terakhir salam ka semolan asan carita nu nyaho karer itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa salam ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur tah hayang kalem tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan pugunya na ge teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah naon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana jadi nyampe mantak kadeuleunna nya bangun ngopi bae ngarokok paling keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindahnya ngopi deui ngarokok deui horengnya mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seong lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanana dunia tah mah segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tah mah zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae iyalah huwa al abdus su in utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal we sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh teu beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah teu seperti asal ngawirit pelet siap ya bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan apan ku aing si anu ku yang dipelet si anu ku yang dipelet bareng menang 1 tahun pan ku sia itu wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasan aku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu uti amila wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waqi aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waqi atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ya baturna teh ieu si Jabri brig sia eta teu ngawirid depan sia saguru aing mah tapi ukarasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji fokus tu mantak deh mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus bab fokus di dunia nage begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakara kuda heuy naon eta we lawang sorga nutup teu kaburu asup sorga batak diragukeun ahli syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nya nanya we
kurang ditutup deh tuh dititah cek malaikat Ridwan guys. Apan kami can ara rasup. Oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh. Enteng we Ridwan deui. Malaikat Ridwan entengnya sa. Geus lah sia macana di dunia lagi urusan warung melulu. Segala jabatan, segala naon geus bagian meureunanan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu, ka neraka henteu. Aya di pelataran sorga bae paham. Nah eta engke wali-wali Allah datang kadinya. Saya kena rawan di dia geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing di dieu. Ieu balen aja pendek. Ieu mah. Waduh, geus tinggal tulang taleng doang. Ganderes kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi kabawa ketuan saya begitu ge ribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahuan kan tuan saya, emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye. Ngan eta maksudna nyana salah. Asal berkat leutik we ngomongkeun. Emang aing teh nyaho cek tuan saya teh kos kitu. Mentek iya kos kieu ieu, datang ka kuru di hareupeun sorga. Deket ka sorga tapi kuru, ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak. Nah, ieu cerita mah cerita karikatur ahli sufi kos kitu. Tapi teu nyalah. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kaid ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksudin qala bala waji eureunnan ibadahna wa raja'anu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo kan sia sok maca shalawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Balik fikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawil lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat. Ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin, rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun kuari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mah mancing duaan nu hiji Yahudi, nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu ya supeun deui kadinya terus diciduan deh tuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja deui kadinyakeun deui itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca shalawat can menang hiji-hiji acan balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah nyana mukmin teu menang hiji-hiji acan parai doang hiji tuh parai dipiceun ku jasa pira parai anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun guys naon tar rahasiana begitu ditanyakeun si mukmin mah maca shalawatna henteu hayang meunang ieu nya mah ibadah zahirna doang kadeleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang cek Allah melalui maca shalawat maknya shalawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada shalawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat teh kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah carik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca shalawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya shalawat ojol jeung lele maknya shalawat ojol jeung boncel ulah nya mah geus disadiakeun widadari maningan widadari apa maningan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip
ti keramaian dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mangan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba Haji Podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh Haji Pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cek nya nangis lah moal hayang nanaon terus moal murai balik kesalaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan teu jangan teu sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu. Jadi berarti mamaca sakitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu. Moal cenah lah kuari mah jatuh maca. Atuh kuari mah. Nomor kedua babakudun bil idhofah. Wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Allahu alam bimuradi wazkur lana ling sira Muhammad iz qala waktu ngucap ayaqulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadoe Kangjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat taubiqan liqaumi kana arang memeleh kadoe kaum Isa ngucap-ngucap ila badia Isa Isa putra lanang Siti Maryam anda kultana tahu tahu sirai ku ngucap sira linasi kadua manusia ing lepat itakhiduni anda diakan sira kabaini isun wa umiyalan ing mbok isun ilahin ing pangeran noro min dunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa Kangjeng Nabi Isa wa qad awadahu lan teman-teman wil wa qad aradahu lan teman-teman wis ngageter ya Isa ing lepat subhanak Maha suci Tuhan. Tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa ghairih. Tanzihan linga berisikan laka kadua Tuhan saking barang kang orana layak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syarik. Maya kunu ada seyogya yang bagi tegas seyogya li ikut tetap kadua ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysat li bihaqqa
ing barang kang oranana yang mali kada ingsun iku tetep kalawan haq khabarul laisa iku dadi khabar laisa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkeun kadue tabin ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhizuni faqad alimtah bakat teman-teman iku maka teman-teman uningatuan hu ing kaul ta'lamu ma fi nafsi uningale uningatuan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala a'lamu wa fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan ematu fihi tegese barang kang nyamarkeun Tuhan ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawaruh innaka ing satuhune Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha وربكم وكنت عليهم شهيدا Allah alam bimoradi makul tu orang ucap insun lahum kadua nas ilama amartani anjing barang kang marantah Tuhan insun bihi kalawan mawawalan utawi ama amartani ku ani buduni satune kelakuan iku ubudu padanya rembah sira kabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran isun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh wa kuntu alaihim lan ana ingsun alaihim ing atasen nas iku syahidan kang nyakseni raqiban tur kang nginte itu bisa oge nu baca wa kunta alaihim lan anna tuan alaihim ingatasena syahid alaihim ingatasena syahidan iku kang nyaseni raqiban tur kang nginte amna'uhum mimma yaquluna bacaan Utsman mau kuntu amna'uhum gadina tegese atawa kang bakal nyegah ingsun humingna saking barang kang ngucap yang nas kabeh madamat fihim ing dalam salagine langgeng fihim ing dalam salagine langgeng fihim dalam salagine langgeng ya syahada fihim dalam nas falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid wallahu a'lamu bimuradi maka samang-samang saat tawafaitani ngawafatkan Tuhan ingsun kobatani tegese ngagenggam Tuhan ingsun birapi kalawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anta tegetes Tuhan niku arraqi bakang nginte kang ningali alaihim ing atasen nasal hafiz tegese kang ngaraksa li amalihim kadot pirang-pirang pagawean nas wa anta ala kulli syai'in utawi Tuhan la utawi Tuhan ing atas saban-saban suwiji-wiji min qauli lahum saking ucapan isun lahum qad nas wa qaulihim lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat insun wa gairi dzalika lan liyane mangkono qauli wa qauli syahidun iku kang nyaksene mopali untur kang adongo kalim untur kung mau uninga bihi kalawan qauli tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim
Allahu a'lam bimaradi tu'adzibuhum lamun nyiksa Tuhan uming nasaiman aku ma'alal kufri tegasai ngongkang netepi aman hingga tasa kufur minum saking nas innahum makasatuhun nasi ku ibaduka pirang-pirang hamba Tuhan wa anta alau tawi Tuhan iku malikum kang ngarajaan ing nas atawa ibad tasarrufu bihim kang malakan Tuhan bihim ing dalaman kapai fasyida alaibo kaya apa kersa Tuhan laudarallahu alaika orang kang malawani kumujub ing atas Tuhan wa intafilan lamun ngampura Tuhan lahum kadu nas liman amana kersa kadu wong kang iman kenyaman minum saking nas wa innaka antal azizu maka satuhune Tuhan anta Tuhan iku kang maha gagah al-ghalibu ala amrihi kang ngalindi ngatase perkarane kang alaki mutur kang bijaksana isonihi ing dalam dadamlan al-hakim. Masih keneh nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Isa alaihis yakni Kangjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA ngan lain mahfud geus eueuh di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai dengan aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap Mahfud MD. Sawan jujur ku ali. Hiji-hiji tumpuan ternyata seperti eta. MA Majelis Agung Robul Jalil Gusti Allah idongengkeun Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ke umat-umat nu baheula istimewa jasa urang mah diayakeun panderi tapi bisa nyaksian nu ti heula kok bisa kitu lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke urang bakal nyaksian kana kejadian ieu. Bakal nyaksian urang kana kejadian kiwari. Urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah. Teh kudu Kangjeng Nabi na urang ge bisa nyaksian. Ieulah keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon taubihun liqaumihi ngajejeleh ngahina-hina ka kaumna anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat padahal mah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih dianggap pangeran deui. Ieu anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Robul Jalil. Sambarangan cek Gusti Allah sia Isa Maryam sia dibere keistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas. Hujan asa ditunjuk bae turun. Siana bisa hiber ka mana bae ngalayang.
kemudian penyakit-penyakit buta kusia diusap doang cager, jelema anu lumpuh mangan ditoel doang kusia cager, jelema nu geus ribuan tahun di jero kuburan hudangkeun kusia cager hudang meureun. Udang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti cek Kangjeng Nabi Isa. Tapi pada tuh sia make nu tah nitah ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Hah? Awas ya Isa. Keter-keter Kangjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kangjeng Nabi Isa ge geter-geter. Eta gageterna Kangjeng Nabi Isa, gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah, ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkeun ku ari dihudangkeun ka dunya, ieu dunya oyag-oyagan. Lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunya, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageterna Kangjeng Nabi Isa, wa qad arada ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikin ke dunia ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa ku urang etalah ku hebat-hebatna geteran Kangjeng Nabi Isa. Naon sababna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Aqsa, hayang aya makanan turun pan makanan ti sorga. Kaistimewaan sia teh pan kabeja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran. Tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae. Duh, cek Kangjeng Nabi Isa. Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi. Eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sok bude naon teteh salib nage pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh di dinya teh kuari pan jadi gereja kodim dijual kodim pan eta jadi gereja kasaksian pan eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra, bude, pan gambar sia teh, teu make calana sia teh. Pangeran teu make calana. Ayo, siapa neta? Lamun lain ku sia mah dititahna. Sia kan? Encan nu bakal deui ka dieu. Deuk kamari pasir gadung hatena bae golok dasareukeut keneh. Tah, engke bakal ka dieu geura siapkeun. Urang terep, urang waru, urang Cilongok mah geus teu kudu geus tarima bersih bae geus. Engke paeh kuari paeh. Sing hade lurah-lurahna. Urang geus ngomong ti heula bae ti kuari ye sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan. Sing hade beusi hayang mobil ka Cilongok bae. Teu kudu ti ditu teu kudu beneran, beusi camat hayang mobil datang ka imah aing. Geus disiapkeun ku aing mau mobilan. Masya Allah. Isa, kok sia boga kaistimewaan mujizat ti aing haju sia ngaku pangeran. Maryam, sia dibere mujizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran. Kumaha ieu teh? Numantat cik Gusti Allah qalallahu ya Isa bin Maryam. Isa anak Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Apakah nyerembahna Katolik, Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah? Anta kulta, apakah anjeun ngomong lindasi ka urang-urang BSD, ka urang-urang Amerika, ka urang-urang Jerman, ka urang-urang Swiss, ka urang Inggris dan lain sebagainya.
apa maneh teh ngomong takul tak apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummiya ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah itu bisa nyebut Allah nama Allah. Kedua adalah Maryam, Bunda Maria. Yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus, Tritunggal. 3 tapi 1. Antakul tak? Apakah mana ngomong gitu baheula? Sehingga jelema teh jarembah ka sia. Awas ya Isa. Kanjeng Nabi Isa ngegeter-geter wakon ada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun ujianna ngageterna goyang kunaon sieun Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat begitu disentak ku malaikat jabannya ge camat ka mana sorana eta camat cak masyarakat camat urang geus soraan budak coba oh enggak bae mah rantai mat ya ini rantai buatmu ya camat di rantai camat aduh cak camat ya ulah waga di rantai atuh kula naon salah nu siang ngibarkeun Golkar kan dititakeun kula dititakeun si Alenek berjuang lu lumayanan aya sahuap 2 huap iya dikira berjuang na siapa atuh atasan kula panggil ulah kula bae ulah ngomong sia heula lu camat aing di dunia mah ieu teh dipuja-puja dihormat-hormat bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing cak camat jeung bupati aing ku ari mah diliak-liak cak camat cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda tatalepa bae terus salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang geter-geter anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah wahai Isa putra Maryam apakah engkau telah mengucap telah berkata menyeru kepada seluruh manusia kepada segenap manusia yang ada di dunia agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku apakah engkau pernah berkata seperti itu Qala subhanak cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti maha suci maha bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq layak tepantes ka abdi kudu nyarita karena caritaan anu lain hak caritaan anu bener lantaran Nabi pandi barang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti eta ma in kuntu qultuhu faqad alimtah andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi da Gusti mah maha uninga
andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhizuni wa ummi alla ilahaini min dunillah besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran dititah jadi pangeran andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan pakodalim ta Gusti mah pangeran maha uninga ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi wala a'lamu pani fi nafsik abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi instruksi-instruksi Gusti parantos kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hibar terang pan anu maha uning Gusti anu terang kana sagala nu gaib innaka anta alamul guyub Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib maha terang maha uning abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia padahal mah asana sangat dijaga abdi mah mayakunu li anakula ma laisa li bihaq asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing tah kadenge ku umat Kristen ke kadenge ku umat Katolik engke kadenge ku umat Protestan engke ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia kadenge ku sia wahai kardinal kadenge ku sia wahai Paulus kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta kadenge ku sia wahai para kitu Kristen Katolik dan lain sebagainya jak itu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran kok sia nyanyahwanan hayo geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru engke mah nyana teh neuleuh neraka tinggal urang meh hakan ku sia legleg tah ku sia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surat cek babatur ulah ka surat sih can ape ya tuh aing mah pan henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu nya atuh satu bener gitu mah geus jelas kana neraka atuh ulah waka sok yang serikeun sia nyaho teh tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara ngomong sia bisi kadengen ku malaikat je sak aing ge ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna sia seserian emang atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit leutik hampura tah mah yang beli rokok doang sia sarua teh kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pas sini wae jelema kur di sidang gitu teh pas sini jelema wah, mantap kebal ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel sedengkeun sungut pati teh engke bakalna dikunci. Teh lah Kangjeng Nabi Isa
ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali carita anu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur. Kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti. Anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti. Tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh. Pan wa kunta alaihim syahida. Atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu amna mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgeng di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya madum tupihim atuh niaeun Gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mantak loba jasa. Ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan ratusan bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak ku hari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun yati mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentok loba jasa anu arasub Islam ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun kumaha tuh selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid Gusti pan maha ningali Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cik urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi. Akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib
Abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia. Setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya, abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti, percaya ka Gusti, nyembah ka Gusti. Kemudian abdi dikejar-kejar, abdi disalametkeun ku Gusti, diangkat ka langit ka opat. Tah tidinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia, nyangakeun sadaya-daya. Ucapan manusia, pagawean manusia, pan Gusti taman nu nyaksian, Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa. Atuh mangga kumaha Gusti? Pan sia cuma malikeun ka aing ceuk pangeran. Atuh Gusti, ya ku Gusti sadaya-daya. Pan Gusti mah kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Atuh mangga nyangak ja abdi mah tos teu berurusan. Eta mah jelema aju mangeranan ka abdi, mangeranan ka emak abdi. Atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali. Atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul. Gusti teh pangeran, atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah. Ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah. Tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti. Abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas di Gusti. Turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi, diangkat jadi rasul, abdi terus bae dakwah. Nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran. Abdi diangkat geus teu berurusan deui, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia. Ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu Maha Syahid, Gusti anu Maha nyaksian, Maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen. Tanya bae tuh umat Katolik, tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa, nu ngimankeun, anu percaya mangerankeun kabeh. Tanya, wah, geus kelabakan. Cek umat Kristen awas sia bakal ditanya, aing mana kelompat ka mana tuh sia? Aing mana kelompat ka ditu ngajawab, seuneu di ditu. Kabelah ditu seuneu keneh. Belah ditu, di ditu deui seuneu aing geus ka ditu. Seuneu kabeh, ieu mah moal bisa, ieu mah ka mamana ge. Aduh, cek cenah jadu urang kunaon baheula nya, kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu. Deres di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka atut doang. Ayo sia tah, gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah, pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor orang pecit. Pecit. Wah, pastor di teangan. Wah. Cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan, bahkan kunyana di cana anu pasti bahasa aja cetrek main ge nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna supaya cetrek atuh. Tuh kunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeukeutan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh anek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener. Kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran. Ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu. Kuari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi, bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu. Tapi padahal seri hitutan saya kuai. Keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia, da ngajagaan sia napan. Wah pas sini rame luar biasa. Aya nu dihandapeun listrik, aya nu dihandapeun gardu, aya nu dihandapeun tangkal caringin. Dinya. Tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa.
sakit padon poe Masya Allah geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditunya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya na zina ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta wow datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung Nabi urang tolol teu budak nah eta terketahui urang kabehan kabeh dunia nyaho dakwah Kristen teh seperti eta tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emang nyana eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulud dakwah unggal rajab sehingga disingada deres budak leutik ge ngomong pan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak leutik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin Masya Allah ai budak leutikna caang hatena ai kolot teu salat dibalikeun ku Gusti Allah riweuh engke umat Kristen di akhirat Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran teu bisa ngajawab saha anu nitahan aing pangeran saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran kan teu aya sia iraha mimitina kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran saha tanu nganobatkeun pangeran sabodo sia nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wallahu a'lamu bimaradi cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti israkeun ka Gusti pan wa anta malikuhum
Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti la tiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan lati robo hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu teh ngan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti ma anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokonna mah tuh Paling cek Gusti teh wahai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyun. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti. Gitu keneh ke gubernur, gitu keneh ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae. Ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi. Andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun nya taman nu Gusti ieu beuleumeun Gusti meureun tah mah. Besiku Gusti dek dihampura ya aya Gustian didinya ngan musyrik doang atuh emang painaka antal azizul hakim Gusti mah maha gagah maha bijaksana nyanggakeun kumaha Gusti bae kumaha ta Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum cek Gusti Allah wallahu a'lam.